Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang Dewi Sareng Mang Agustin. Puji kalayan syukur teu kendat urang panjat keun ka hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mugia salawasna urang sadayana dipaparin hidayah sareng pituduhku Allah subhanahu wa ta'ala. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpah keun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang di kulawargina, sahabatna, tabiut tabiin, sareng urang sadaya salaku umatna, mugia syafaatna tiasa ngalimpah ka urang sadaya di yaumul akhir. Amin. Palamitra. Nusa estuna kahirupan teh teu salawasna endah, mun diibarat keun hirup urang teh kawas roller coaster, kadang urang aya di luhur jeung kadang dihandap. Nalika dihandap, saka peungsigana roller coaster teh leungit sababaraha bauna sareng komponenana meureun, janten urang teh calik wi dihandap, hesi bade naek deui teh. Tah kumargi hirup teh teu salawasna sugema, nya urang kedah salawasna ngagaduhan sifat sabar, terus kerja keras bari nyuhun keun pitulung ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhaladna amanustan bio briwaolah, innallaha ma'aubirin. Nuhartosna. Hei jalma-jalma anu iman, nyuhun keun pitulung ka Allah, kalayan sabar sareng solat. Saestuna Allah maringan jalma-jalma anu sabar. Surah Al-Baqarah 153. Duh hapunten ngalantur Mang Agusti mahnya, mangga bilihnya kolong waktos urang braal kana dongeng. Hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Agustin ngadongeng teh, ulah hilap nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Bral urang teras keun. Ngepung Kahar Muzakkar. Bagian ke-7.
Ninggang puting hujan, wah repot teu bisa mondok. Beurangna gerepot deui, datinca keun jadi leuweur. Ninggang anu meik sapatu karet handapna, jiga sapatu yuono, apan ripuh dewi-dewi ti sorolok, dewi-dewi nangkarak bengkang. Dasar jeung babaturan sok resep silih lelep keun, lamun seuk aya NU ngagedebut labuh teh, sok gancang nyarita bedas, 10, siah. Turun gunung unggah-unggah gunung asa dina dongeng, bari terus murubut leuweung geledegan nurembet ku kakayon. Heu, nu kieu meureun nu disebut leuweung gonggong sima gonggong rea maung rea meong teh. Aya ari gonggong nama, tapi meong nama hewou. Asa tacan pareng manggihan maung nu coreleng. Tapi di leuweung Sulawesi, aya dewi sato anu leuwih galak manan maung, nya eta pacet. Tobat, eta mah pacet. Panasaran wilamun seok bitis henteu digegelan ku 2000 teh. Sanajan meik calana meik sapatu, angger wi bisa keneh ngegel. Eu keur mah ketang, calandana gegeus awok-awokan. Bet jiga anu sakongkol antara cucuk jeung pacet teh, cek Letnan Isak mah, da nya atuh. Cucuk nu nyoehkeun calana sina mere jalan, sakadan pacet anu seseleket. Lamu sok suku geus karasa ateul, eta teh geus moal salah. Asal dirampa karasa geunyal, ieu dibedol kalah meral manjangan jiga karet. Diantep, da puguh ateul jeung nyeri. Nya kudu dikumahakeun atuh hah? Ninggang anu borangan model Sugiman MAH wah cilaka, lapur, teu cukup ajrag-ajragan kawas parawan nyingsat. Sakapeng sok gegermean bari nitah panglaan keun pacet ka abatur. Bet alah batan awewe si etama. Pacet nu bangor mah pacet awewena meureun, da eta lamun seukrek ngegel teh sok ka alebah luhureun ping-ping. Nyau teuing kumaha mimitina, da geus kanyahoan nogel, lebah ngegelna geus getihan. Sakali mangsa mah kuring kungsi nganyahoan keun aya pacet mani ngentep tina mumuncangan parat kana bitis. Acan anu nyarelap dina ela sela indung suku. Di Gunung Galunggung ge aya pacet MAH, tapi henteu rea kawas di leuweung Sulselra. Lebah dieu, lebah nu rea pacet, ti hareup kadenge aya anu nyorowok tulung-tulungan. Tuluwung, cenah, tulung ampun, aduh ampun, ampun. Sarerea tingaringeu. Di teungah leuweung geledegan bet aya nu kokowongan kitu. Aya naon, aya naon.
Tanya keun atuh ei ka hareup, aya naon kitu? Yao. Enu tulung-tulungan kalabau kitarik, jika keur nandangan kanyeri. Sarerea teu ngarti, lantaran ti hareup canaya beja. Sedeng babaturan anu di tukang emah hagus teu sabar, Pok Dewi nanya keun, aya naon? Korosak, aya anu kokorosakan. Tatangkalan lalutik adug-adugan kawas kadupak munding kabur. Kuring curing hak bari nyidi keun nu keur mabal. 2, 3, aya opatan mah meureun nu mabal teh. Tah nu kitu, nu disebut nubruk tunggul ngarumpak catang teh. Daknya, babaturan teh kawas anu bari peureum, teu nolih tinca keun. Aduh. Tobaat aing mah. Aduh, cenah bari pakupis. Goweh kuring nagok bari ngawas keun babaturan anu keur ripo. Sedeng keun babaturan anu aya satukang unmah masih keneh can naon, tacan aya reaksi. Asa beuki teu ngarti, asa beuki bingung, komo sanggeus aya deui babaturan anu ting bretek lalumpatan mah. Aya naon? Aya naon, cek kuring. Engang, cenah. Hah? Engang. Aya naon cenah, cek babaturan ti tukang. Engang, cek kuring. Bretek deui sada kuda lumpat. Pakupis. Engang, jurik. Nyumput depa, engang deuleu. Aduh, waduh. Nantung lalaunan, ret teh ka hareup Gusti, heu uhwi geuning itu engang mani ngabubuhan, sorana ngaguru, nyengsreng.
Diserang engang nusakitu reana mah teu majar kumaha. Kuring gengacir teu sirikna notok-notok keun maneh, sedeng keun Sofyan tiba baranting ka alebak ditutur keun ku Jono anu ngabejaan, awas etah aya ngang, cenah. Sebrut jeduk neunggar tangkal kai. Horeng Kopral Sinaga. Deu ngautna geus bareu, panonna meh teu kaciri. Bluk manehna nangkuban handapaun ka ibadak, terus gegerungan. Pait, 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 cek Jono bari pakupis. Moal ngartiun engang di die umah. Mapai, kitu, cek iam bari ngudar jas hujan, terus ngarungkup maneh buni pisan. Asa geus jauh lumpat tiba baranting teh. Barang reu-reu, tangga horeng engang teh nutur keun. Sorana asa beuki ngaguru. Kuring jadi samar pola. Ngeng siep, peletak nyamber juru panon. Ngeng Dewi, peletak nyamber tarang. Aduh, aduh aing cilaka. Mimiti juru panon jeung tarang karasa panas, nyeri, pel, kana leung-leun. Teup Dewi kana sirah. Kabeh nyeureut. Gusti, nakudu kumaha ngayonanana atuh ieu teh ha? Ukur ngeper bari muringis, sok sieun diseureut Dewi. Brek depa, terus ngalangsut. Direret, engang masih keneh ngagimbung luhureun, sorana ngaguru. Ih, anjing teha. Lain teu geura nyaringkah atuh? Beungut asa beuki panas, beuki nyeri tapak diseureut malah lamun seup ninggan di budak leutik mah meureun geus adu glajer jejeritan, saking ku nyeri. Tapi bet kapangaruhan batur. Bari ditungguan engang nusakitu reana, kuring deku bari ngudar jas hujan tina rangsel. Ngawayahna keun maneh, hareudang gedi harudum jas hujan. Terus nyuwuh. Tapi angger wigeuning masih keneh aya anu nyamberan, kadenge ting peletak. Lebok cek hate, kieu mah moal bisa nyeureut Dewi, siah. Aya kana setengah jamna kuring diharudum mantel teh. Kesang ngoprot. Eungap Dewi. Sanggeus teu kadenge anu ting peletak jeung nuhuang hiung, kakara dibuka keun. Jung nangtung lalaunan. Culang cileng. Astagfirullah, ari babaturan keamarana ieu teh. Tengo ka lebak, tengo ka tonggo, weleh geus eueuh saurang urang acan. Kuring cuang ciung geus pada ninggal keun bari henteu nyaho, kaamana losna babaturan. Weu cilaka, kaamana aing nyusul atuh. Ngurubut ka tonggo, bet eueuh sasaha. Jaba pipi urut diseureut engang beuki nyeri wae. Moal boa geus bareuh meureun, ieu geuning asa haripu kieu.
Heu, celat celup gegeroan. Ieu, cenah aya nu nembalan di lebak. Di mana Di dieu. Sidik aya babaturan di lebak, kuring tuturubun mapai nulidi. Go jeung jam surah, go Dewi jeung sersandomo, plong weh bungah bisa tepung jeung babaturan teh. Go Dewi jeung Sugiman. Teuna naon, cek Sugiman anu panonna geus petet. Ko ieu, cek kuring bari nyagapan pipi. Karek inget kana baret anu nyao teuing di mana ngaclengna. Tadi wimeureun waktu diserang, baret longit mani teu kanyahoan, kawan tu geumpe urti. Rek balik Dewi ke atonggoh neangan baret, engang geus kadenge ngaguru. Ah, keun wae atuh. Sarua wisayah ge kabeunangan, cek Sersandomo. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten sakali Dewi palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subcrit, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.